Sapar teh perjalanan ya, maka bersifat religion. Jadi sebab perjalanan teh maka bersifat safari. Ya, safari. Ya, perjalanan sapar. Ya. Jadi Robi sasi sapar. Muharram Safar dari Robi, ya. Tapi saat Muharram Safar, ya. Robiul Awal, Robiul Tsani, ya, Robiul Akhir. Robiul Awal dijentos umulun sareng silih puluh. Ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, tetapi Jumadil Tsani. Rojab, ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, jadi gentos, ya, Sya'ban digentos, jadi ruah, Ramadan digentos jadi puasa, Awal, ya, itu, ya, Zulqa'dah dikenal jantan hampir, ya. Nanti Zulhijjah dikenal jantan raya. Nah, kalau nyumputkeun aya naon sareng maksud tujuan, ya. Supados naon, supados ulah apa-apa. Contoh Robiul Awal, Robiul Akhir. Makanya cenah aya Robiul Awal, cenah aya Robiul Akhir. Engkau bersih di awal, akhir di akhir. Ya. Mulut, sirih mulut. Jadi di tempat terus dirautan. Nah, ini kalender. Kalau sudah Robi deui. Ya. Ayeuna sasi Margasira, ya. Disuruh kurang badai ayah anu tahun alif, ya, anu tahun hijriah, anu tahun sakasuna, ya, dari mana? Ya. Sebenarnya upami kaum muslimin, ya. Ngajikeun sakasuna sareng hijriah. Ya. Maka sareng sepuh teh. Namun ditaras enak sasi naon? Ya. Sasi naon eta teh? September. Aya saur sepuh teh. Bulan urang. Ya, sasi urang mah sasi naon? Ya. Tabarna era mah sepaat. Apa nggak mau kalender sunnah, ya. Yang paling nggak balik kalender NKRI, ya. Sadaya penanggalan ayat, ya. Iya maya. Tah dinasasi sapar ieu aya sababaraha peristiwa, ya. Anu patula patali sareng karuhun urang rakyat saja. Tapi hiji Sapar, ya, itu tahun seberapa? 657 Masehi, ya, nincak dina, ya, 25 tahun saat kenabian, saat baginda Nabi Ansur, ya. Terjadi anu disebut pinggir Saparnya perang sipil. Perang sipil kawan karena naon tahimul Quran. Rakyat saja anu parantos dibaparin bulan Kanjeng Nabi
nyanak pasukan ngabartosan bagina video ya nganggo kendaraan angin ya ada disebut Sri Baduga Maharaja ya. Jadi rakyat sancang kawartat ya waktu pada ngiring ngabebaskeun Ka'bah wae berkendaraan angin sanes nyalira rombongan pasukan gitu oke waktu 19 bagian ahli perang sipil karena pasukannya ya pasukan rekansan ya. Saya narik Abdullah ya, tahun 1957 ya kinten Hijriahna tahun seberapa 37 tahun ya 37 Hijriah ya perangan sipil kawantar baginda Ali dina perang sipil eta Muawiyah ya bade dina pawayangan Muawiyah tenang Muawiyah Umar Maya dengan pemayangan Maya Umar Maya itu pengkhianat ya. Kenapa kan ternyata kesimpulan itu ya gitu tah nalika Muawiyah terus kadese balik awal yang Muawiyah nyodokkeun Quran disodok ditusuk petumah diacung ya diacung ya bari nyarios fama lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun sing saha anu teu berhukum kana hukum Allah maksudna kana kitab ya tak ya maranena dapat kana jalma-jalma anu ingkar ya aya pasukan baginda Ali anu setia ya bingung kan ya kumaha cenah baginda Ali teh untuk menyepakati tahkim Al-Quran kan upamit dengan Al-Quran ya hukumnya kafir pengikut baginda Ali itu aku betul ibadah tahajud mentera kaliwat ya tarang dengan hidup ya tahajud mentera kaliwat tapi selalu baginda Ali ya tokoh awali dirinya mundur ya mundur di baginda karena disebut kaum awali jadi ini peristiwa yang kita cari aman ya kamu awalnya keberangan ke baginda Ali temilu ya itu disebut kaum ya mu'tazilah. Video akan jadi mu'tazilah. Ya, cari aman. Ya. Sigar tengah. Padahal sigar tengah jadi nyaman, cari aman. Beda deh ya sigar tengah orang. Ya, orang mah sigar tengah pancek. Nah kalau beneran sigar tengah. Telah challenge. Ya, hari ini mah lain. Cari aman lahirlah kelompok Mu'tazilah ya anu waktu perang Yaman ya kait sekarang Zubair Abdullah bin Zubair ya Zubair
dia baginda Ali sekarang Siti Aisyah perang biar ya, itu fitnah terbesar di kalangan kaum muslim ya. Nah itu sejarah ya 1500 tahun katukang fakta sejarah ya kurang sok alim ribut ya sok alim ribut nah alim ribut ilmu ribut menuturkan non geser ya betul nah karon kurang para seueur carios tapi nutur ya Prabu Surawisesa ya atau nabi singa berbangsa ya ya ayeuna dugika dianggo di Karawang hiji pertempatan ya aya nu namina singa berbangsa ya artinya saha gitu saha anu janten ya singa ya dina ieu bangsa ternyata Sayyid Jamaluddin Husain Prabu Siliwangi anu abad 1208 nah cenah loncat kadinya nah itu ya iya kelompok anu kaluar dina barisan baginda Ali disebut Khawarij anu cari aman disebut Mu'tazili ya mengberesi Quran teh aya anu disebut kitabus shahid anak Quran ya ya dan Quran ya saya ya Quran ya karena boleh bukti ya ya kitabus shahid kitab anu teu tiasa nyarios ada ya sementara baginda Ali kita bernabi ya kitab anu tiasa nyarios terlupa nu ngalepakeun kitab teh baginda Ali ya jadi upami naroskeun acara baginda Ali teh tidak mau berhukum ya terhadap ya kawantar politisi busuk ya politisi polo tapi busuk ya kan Muawiyah itu termasuk kaum tulako ya kaum tulako tengah terpaksa lebat Islam nanti ya lantaran sieun dipaten dina bentuk Mekah ya kaum anu tertolak ya jadi baginda Nabi ayat 156 ya sana sahabat baik kaum tulako ieu tertolak tekenging amnesti pengampunan di Kanjeng Nabi 156 ya. Harus 50 genep kurang sejaman sareng Kanjeng Nabi ya maka cenah harus bersahabat teh ya jalmi anu sejaman sareng Kanjeng Nabi sejaman teh aya nu sapoe aya nu orok kene ya aya nu geus aki-aki ya aya nu karek satahun setengah tapi hadisna karungan ya itu ya ngariwayatkeun ya tah baginda Ali kitabun latif kitab anu anu lengkap anu berbicara anu mawujudkeun eusina Al-Qur'an teh baginda ya saur Kanjeng Nabi ya Al-Qur'an ma'al Ali
dijelaskan dari Al-Quran ma'a ahlul bait wa ahlul bait ma'a. Jadi itu mau bisa. Ya. Orang kabuyutan ya. Tos mika cinta baginda Ali di abad ke-6 ke-7. Kapangan panalukika Pak Profesor Bana sareng Dr. Kali ya di Cipageran. Abad ke-6 ke-7 kabuyutan. Ya. Terus ngawin. Artinya sejaman sareng Kanjeng. Nah. Ya. Tah patok kabuyutan nya nikah cinta ke baginda panjalu Syekh Ali namina Syekh Ali eta abad ke-6 dina tradisi nyangku aya ngubah atanapi ngabersihan gobang kabuyutan gobang kita di Panjalu ya. Ada Panjalu teh dua ya 30 hiji ya di mana Kediri nah itu sok aya replikana perlu Cimahi mah ya itu hiji di Banten ya muka dua di dia muka tilu di Garut ya itu kalau bapakan hawa itu aja Garut aja ya itu bapak kawan semuanya kayak aja jadi karuan terus adama replika orang Geger Sunten ya di Panjalu kapal ekor ada Geger Sunten ya Geger Sunten ada di Maribaya di Batu Lonceng ya Gentos ini namanya di desa Sunten Jaya. Ya ngaroba. Apa karena sejarah ya. Padahal eta hatilah. Ya, tetap akan seperti geger hajuang. Ya, eta peristiwa perjanjian Pajajaran. Ya, bener. Nah, wih gendei punaon kabuyutan nama ya mikukuh ya kabuyutan mikukuh karena patok-patok ya pakem anu parantos aya ya tikaruhun beli 400 saya bubur suruh ya di kabuyutan di kaping 10 dugi kaping 40 dengan 40 ya aya nuti kaping hiji dugi ka 10 sapat ya 40 ya Cireuneuh ya eta 40 aya di Cireuneuh aya nu disebut ya Damar Sewu. Ya, Damar Sewu teh naon? Ya. Sarebu Damar. Naon Sarebu Damar? Yang perbandingan ya kapilana baginda Husain 72 orang ya berhadapan sareng 72.000 hiji banding 1000. Ya. Damar Sewu. Di Jogja di Amok tradisi Damar. Jadi Damar Sewu terus naon deui bubur suro ya naon deui ya di Aceh ya tari naon tari sama ya di loba-loba ya nempuk dari laguna jadi asalnya Hasan dan Husain ya Hasan dan Husain harus jadi roh ganti kalimat ada yang nepuk dadang langgar tapi kalimat jadi roh lain Hasan dan Husain ya Hasan
ya. Di orang upami nimbang-nimbang bayi ya, orok ya, panas orok ya, inung orang ngapungkun ya, nimbang nanti pada lihab satun udbil biha nara jahimil hatimah al-mustafa wal murtadon nahuma wa fatimah. Enak ayat ya. Ini mah yang bener nenggung ya. Wajar gitu tuh bau ya, wajar lantaran ya teu pancek ya, geunang bu kagerus bu zaman ya, kagerus ya. Lain cenah orang cenah kudu nginum ka waktu ka bapak ka zaman ya. Ieu teh asa ngalareuna nerjemahkeun teh nya. Nah nginum ka waktu ka bapak ka zaman edan edan itu saha itu membuka waktu saha ngabapaan dina zaman kiwari ya, ulah diputer-puter ya, orang iklan zamannya iklan ya kan gitu. Alhamdulillah ya, upami pancek mah ya orang gaduh ya, apa di Sultan ya, di Dewan Pimpinan Wilayah Adat Senusa Tenggara ya, ternyata di Pulau Sumba ternyata masih keturunan anak Sur Maulana Hasanuddin Tiguan ya, bapak anak dari Bugis Gua nikah serang di Tambora ya, itu ngaku kolot ya, dia udeg-udegna nyata Kangjeng Sari Bedetu itu terah raja taruh itu ayat itu ya, ya. Jadi peristiwa Asyura sebelum Muharram ngajanten spirit kanggo kemerdekaan ya bangsa Indonesia tina cengkraman penjajah ya, Pangeran Diponegoro ya, Sayyid Muhammad Abdul Rahman ya, Raden Sayyid Muhammad Abdul Rahman ya, tambahan deui gelarna Raden Cakraningrat, tambahan deui gelarna ya, Raden Natanegara, Notonegoro, Diponegoro, sami etakeun, tapi nu kawentar Diponegoro. Nami aslinya siapa? Urang mana? Lengkong kecil di Bandung. Ya, Sayyid nganu pancen tugas, ya perintah ngajanten guru, ya Sunan Majah Muhammad Jawad sebutnya Kiai Majah Kiai Mojo ya, Muhammad Jawad perintah kang ngelawan kolonial ya, nanti ngelain perbuat patok kereta api ya, ini dongeng sejarahnya. Jadi perbuat patok rel kereta api padahal ya. Upami orang ngabuan kesejarahan ya, kabuyutan aya anu katulis aya nu teu katulis ya, aya anu sifatna pitutur ya, aya anu sifatna ditulis. Halimah upami ditulis rocet antuk naon malah raca ngahimeng ya, segala dibaca aing arti teu dungdungna teh ngahimeng ya, terus nuturkeun ya, maka disebut pitutur ya. Jadi ayat kitab katulis yang kitab Gustina disebut kitab suci, ayat kitab anu teu katulis tapi kalisadeun
aya dina lisan ya para nabi para rasul sareng manusia suci ya aya kitab anu teu katulis teu kalisan nya ieu sastra jenderal Rahayu Ningrat ya saya dibahas hiji-hiji mangga tapi dikabuyutkan ya kunaon berdaun sawo kunaon berseur ya kemudian berseur kunaon berseur ya ini mah gaya ya di Samsu ya namanya berapa sih mencaya kalaupun itu yang itu tanggapan tambahan deh ya starnya ya nah sekarang disewa di selatan ya tapi apa kan sudah jadi karun ya ya nah ini bubur kodas ngalampang kenaon getih paparing di Gusti Nu Maha Suci nganterkeun deui kana kasucian Gusti Nu Maha Suci. Saha contohna nya begitu sih. Ya. Kamari kalau apa? Tahu. Ya. Hanya dua manusia yang lahir dengan pulang dina kandungan. Saha? Nabi Isa alaihissalam ya bin Maryam ya sareng baginda Gusti ya saha syahidna sederajat ya sareng baginda Husain saha ya Yahya bin Zakaria diragani Husain sok kunaon margi Yahya bin Zakaria yumput kalau bertangkal tapi iblis ngadenya ngawartosan singkat tangkal diragaji persensok kawan ketik atak samaya tangkal anu hiji geti di mana ya di Jahiyah ya di Jahiyah kemarin ya tanggal kemudian ya itu eta ayat peristiwa pembantaian terhadap masyarakat adat pada saat untung lalu batarnya ini dari kampung nah ya. Alimun membuka sejarah dia ada bisi ya dikempur dari ya, tapi bapak dibuka nah, ya, supaya tahu ya nanti warga adat jentos ayat perlindungan ya terus enak kemari leuweung adat mana kanekes leuweung titipan anak 2 hektar aya penambangan emas dia ya kumaha sadaya kaum adat bikin pernyataan mendesak supaya ditutup kedah dibantuan kami orang sanggup hal itu atau bikin pernyataan lebih ya seperti Kuningan Cigugur ya Mas Salim bantosan ya nanti enak ya terus ya jadi orang sok kamu bodoh tehnya okas samaran tinggal ya iya anunya lain-lain atau lain dinya ya gitu mungkin nyara rumput babagan keyakinan nyara rumput ya seperti sedaya sagalo ya Pak ayeuna haruskeun Pak dari sholatna daya sagalo ya kumaha nya abah sekalian ya abah mengunjuk kemanyakan sholat daya sagalo ada mana sholat baik ya tanpa cek ya daya sagalo ya takmat cakra deningrat ya takmat ya nata deningrat atau nabi cakra deningrat eta pupuhuna daya sagalo agumanana Syekh lemah apa? Kira-kira saha Syekh
Syekh Siti Syekh Hasan bin Ali bin Husain bin Ali dugi ka Imam ya. Syukur peristiwa-peristiwa kesejarahan anu disalengorkeun antukna urang naon jadi hese nyungsi ya. Dan cek ieu dengan catatan sejarawan ieu cek ieu ya ya mana ya dungdungna teh sigan ya tadi teh ya bagina ali ya cukup we kabuyeutan nasib wae ali ya ali ya batu ali ya baik itu wilayah apa kita nah emang jadi memantas ya pada baik itu batu baik tulisan ya jadi batu tulis ya batu tulisan batu tulis di mana juga ayat dina metode sejarah yang disebut filologi bahasa urang aya bahasa hiji kata sareng kata nu sanesna dihijikeun ya aya dua sareng nu sanesna dihijikeun jadi we akronim atanapi naon ya sinonim aya persamaan ya akronimna naon contoh teh akronim ya sangkuring dia sangkuring dia Gustina anu mah. Ayo orang kan jadi dongengnya, jadi legenda, ya. Maka upama sejarah dibuka, pasti jadi legenda. Antara naon? Dia. Ya, tapi bagian panaluntikan kan begitu. Ya, seperti kamari rakyat sancak, ya, pabelit sareng kian santa hurufna, ya, ya. Sin, nun, ya, gitu kan? Ta, ya, atau napi, anu titik tilu itu jadi cek kan gitu, ya. Tapi dina batu di sana, ya, 600, ya, 100 peristiwa perang sipil itu, ya, wih kadieu, ya. Hurufna huruf Arab tapi Arab nanti hot kufi kita tuh dina batu tutunggulna ya dulur orang mengenali kita canes arkeolog ya itu apa Wahyu ya Wahyu Yunus ya di Garut nona itu teh urang ya nemai diuji ku para antropolog oh iya tahun sabaraha ya namanya dibuka ya di tempatnya di Gunung Naga ya suun ya upami anu kami nyeunakeun mah abad 16 ya 15 lima genap ya yang Papak Sunan Papak Pangeran Papak saha namina sajatina ya dan ya, semah dalam Arya Wangsa Muhammad ya, semah dalam Arya Wangsa Muhammad dan yang Bapak Pangeran Papak Sunan Papak ya, tahun 15 ya, dan tahun bulan di Bandung wae cobi ya politik punah ya bet cai kauripan anu pinggireun Masjid Agung dialihkeun ka Cikapundung jalan Pasar Kembang dialihkeun jadi ka mana Pasar Kembang teh aya mah eta kerja itu di ya eta teh penggeran Palih Kulon teh naon ngaran teh aya jalan Pasar Kembang nya
anu mah di pasar sepatu, toko sepatu, ya. Itu terkena jalan terkena dibuka, terkena ditutup pintu, ya. Punah pasar pulang, mari badai ziarah, kak makam dalam gaun, sarang nakarang aja, ya. Kalian leweku, ya, nu beda paham ya, ya, gitu. Akhirnya naon banyak di masjid dari perempuan kayak popolotok ngokol macam gitu naon masjid atau tempat pesugihan kan gitu ya jangan apa berapa jangan apa musyrik tapi itu apa mau hukuman berbagai dalil ya. Ciri jelema bodoh teh tilu. Nah, nyarios sampe ngadangu geus coba omong ya. Ngejelas ngadangu kabuyutan ge acan terus ngadongengkeun kabuyutan. Ya, bari jin salah. Kan gitu. Dan paham terus nyarios. Ya. Ciri jelema bodoh kayak gini nyarios sama ngadangu. Terus baru nyarios. Akhirnya saya kamu di medsos kamu mau apa kepada ya gitu. Nu kadua jadi bodoh jalma bodoh nu kadua terbagi dalih naon ya ngabantah sama me paham ngacan kabuyutan terus ngabantah ya paham ngacan mengenai bapak ahlul bait keluarga Nabi terus ngabantah kan gitu. Terus nu katilu naon? Ya. Jadi jamaah orang nu katilu. Ngahukumna hiji perkara can jelas masalah. Geus dihukum. Musyrik, bid'ah, khurafat. Bapak, ini ngerawas itu. Ada lapar. Ongkol bid'ah. Ya, tapi berapa lapar itu waktu. Iya mah kabukti ya, kang saya teh, jangan lebih, kang Jenang, kabuktosan apa jadi Jogja, kita, ya, itu, jangan teh, ambil apa, kirim tahlilan, terus tahlilan menang, anu sama pokok gitu kan. Aja udah diajak ya mahasiswa kosanana nggak mau itu kan makanan yang musyrik haram begitu pulang ya kamu mau makan ya mau karena ini makanan orang musyrik haram enggak ini lapar kawe lapar ya gitu. Jadi Pak mereka ya ngahukum di perkara itu jelas dan jelas masalahnya kan gitu hukum ya sebagaimana Nabi tuangan anu didoakan bakal nanggentos sel-sel tubuh geus pararae ya saya anu didoakan bakal nanggentos cairan kotor dina baru jasad ya maka tuangan teh ada didoakan heula ini mah bismillah berkah karasi jeung asih bismillah kumaha ya padahal jatuhnya bismillah tua doa ya pokok nu geunah mah doa tergalila ya eta lepat ya lepat pemahaman ya lepat pemahaman eser baginda Nabi mah tuang leuleut anu didoakeun bakal nyampurnakeun sel-sel tubuh anu geus pararek ya ayeuna dibuktikan saha perlu ayat teh bae urang Jepang buku Yaman ya ada mulia mah kan bahasa itu bahasa Sunda ya profesor Jepang
diajar bahasa Sunda kan 2 minggu. Jadi diurang ya. Lain ke sekolah diajar lagi. Kayak di sepuh diajar bahasa Sunda. Kau ya. Sumpah itu orang. Disumpah lah benar kan bahasa Sunda. Ya. Nyari bahasa Sunda rela. Ya, ada orang Jepang. Ya. Profesor mulia. Ya. Ya, menaliti saya kalau didoakan, sareng anu dicarekan, sareng anu teu ditaliti dulu. Mun aya jadi profesor mah taliti deui. Lumayan profesor saya. Ya. Tah penting ieu nu didoakeun ya tawasul dicek berubah strukturnya heksagonal aya nu mangros aya kumang balati mau kacap piring baru itu dicarekan ya maneh teh ya mata nilakakeun racun wah ya. Benar dipoto teh nya predator genderuwo ya hari saya nu didoakeun ya teu dicarekan normal we. Nah, di kabupaten mah ya sadar banyak ya ini pan saya teh makhluk ya gitu. Makhluk lain sih ya jualan orang ya saya gitu padahal ya ain sot ya nangkapna kemari Karbala ya naon iya sih ya anak halal mikro ya ya ain so anak halal keluarga Nabi di Karbala keluarga Nabi dibantai besar iya sih ya ain so ain al-suh sungai Efrat sungai Furat eta diboikot teu kenging ngaleut cair ari sabot meunang anjing babi meunang ai keluarga Nabi teu meunang dolim kan berjalan dalam sejarahnya makanya cenah gitu tambahan ge merasa gara kalau ada rame ya kan gitu ya nah atsu haus dugi ka putra Baginda Husain ya disanggakeun ku Husain Sayyidah Zainab ya Husain anak poe ya ali al-asghar ke Husain ya ya Yazid ya Ibnu Ziyad ya nah ieu ali al-asghar ke Husain cik temen teh cai ya coba seorang kuhar malah dijawab entang panah hari terus ya cerita itu terjadi Baginda Husain nangis kan nangis orang lepas ya petahana rese ceritanya ya antara daya rasa empati ya. Asuh kan kapilah ya daya ya kapilah Baginda Husain begitu ketika maca Baginda Husain jalur dan kalangit hiji bukti angka 10 malam bakal hujan maka antum di langit ya maka sok akhir hujan ya kita darah bukti ya keluarga Nabi ya sok ya tolong ingatkan kesabaran ya abang mah apa setik ya ada ngelawan uji kesabaran tehnya gitu karena ya katanya setik kan ya pakai setan itu ya jadi inawaha ma'asabil itu lain ya itu surat al-asri wa tawasabil haq wa tawasabil sabr lain kurang
Baginda Hasan diracun ku istrina Jadah. Ya, duit katilu kali. Ayeuna Baginda Husain dicacak di walang-walang. Ya, duit ka Imam Ali Zainal Abidin diracun. Duit ka Imam Muhammad Al-Mahdi. Ya, Ratu Adil Nusajati cek bahasa urang. Ya, ditunda heula ku Gusti tong ka dipanggihkeun. Ya, ieu loba keneh jama lahmatan manusia. Oh, awakna mah sarua, tapi jerona lain. Ya. Mantap sok kabobodo teh yo kasabaran tinggal. Hade. Ya, sarua. Rima geus sarua. Baju hidup sarua, make iket sarua. Tapi jero lain, urang kudu awas. Ya, kudu awas. Naon? Ya. Gitu kan? Apa daripada dia mah pengkhianat di jero, tapi musuh mah di luar ketinggalan, pengkhianat mah di jero. Ya. Kan gitu. Ya. Istri Baginda Hasan ditawaran posisi jabatan kanggo janten garwana putra mahkota janten putrana janten garwana Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Begitu Baginda Hasan syahid, ya, naon nu terjadi? Muawiyah teh. Nah, tong borone anak aing atuh beranak nabi wae di dipaekan. Masih. Ya. Maka disebut ya jadah, haram jadah. Haram jadah teh kalimat teh ya istrina Baginda Hasan anu ngaracun Baginda Hasan atas perintah Muawiyah. Jadah. Ya. Maka awas. Ya. Ya, ngaracun istri ngaracun sami sareng anu ngaracun Nabi Daniel Yehizkel atau Nabi Siddhartha Gautama. Ya, dina kitab Tripitaka Nabi Daniel itu disebut Siddhartha Gautama. Ya. Dina kitab Taurat disebut Nabi Yehizkel. Ya. Anu mampu ngahirupkeun 1000 mayit bener deui. Tapi mautan di rumah diracun ke istrina atas perintah raja, ya. Bari jeung diwartosan heula ku Nabi Daniel teh, karena aku mencintaimu dan kamu mendapat perintah dari raja, maka kematianku hanya bisa oleh istriku. Apa ya? Dan Nabi Daniel ditebas beberapa asram pedagang kayaknya, tapi ya diracun oleh istrina, ya. Sok sekarang namanya buka kolam, ya, balik kolam, ya, wahai istriku, ya, atas kecintaanku kepadamu, ya, aku persilahkan kau untuk meracun. Kabayar tuh. Orang sanggup mah, iyalah diracun tabu kan dia. Tahu apa sabar, menurut Nabi Daniel yang sanggup, ya. Kamu jadi penjajah orang berhati-hati, ya. Di Papagahan kalau jadi guru kadang masuk intrik semarangan, ya. Gitu. Ayo nangkot di lalangan turun-turun 4 ribu. Ya, sekali ngalungkeun, ya, turun-turun di dalam langit, ya, ngalungkeun emer tadi mah, ya, kali ampun panalun, ya, iya, ya, syukuran kan hari, ya pun anak, putra pun adik, ya pada kemana? Pada pon, ya, ngirim pon di Papua, ya, Papua. Nah, pada mangkat, sahur apa? Syukuran dulu, ya, syukuran dulu. Nah, syukuran lain sakartum la azidannakum, mulai
bersyukur ka Gustina yen urang rek ya. Namun urang bersyukur ka Gustina, Gusti bakal maparing ya kanikmatan anu lamun tiki. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Istanzilur rizqan bisodak. Lungsurkan rezeki Gusti teh ku sedekah. Anu gaduh ilmu ku ilmu, nu gaduh tenaga ku tenaga, nu gaduh harta ku harta. Ya sedekah